Neng Tria gelis anaking hidup pupunden ati gelis bebelahan nyawa anu sakitu ibu Rama hidup nganangna neng hidup da puguh budak awewe bungsuna gelis waktos harita Ibu Tuti ibu hidup ngakandung hidup 8 bulan lilana dina kaayaan leles lungse linu satulang sandi tapi anjeunna teu ngarasula es tuning bagja bakal gaduh deui putra anu soleha nyatana hidup pisan Rama hidup ayeuna nyanak palita ieu oge hiji siloka salawasna anu jadi kolot mere pituduh jalan kahadean kanggo hidup mangga ngajajar di dieu tiluan nah, mangga Pak ditiup lilina Pak Bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Alhamdulillah. Mayun katuang putri Pak. Tria anaking ayeuna hidup rek diecakeun aisan geulis. Bral geramiang tuturkeun anu jadi salaki. Hidup geus nangtukeun pilihan hadam nugraha darmawan. Bisa lakieun hidup ulah ngaronel wae kakolot ulah ngenta wae kakolot. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, ayah yang menyayangi dalam kesempatan ini izinkan dia untuk mengucapkan berjuta terima kasih atas segala kebaikan ayah dan mama. Limpahkan kasih sayang yang begitu besar telah ayah dan mama beri curahkan untuk dia. Ma dan ayah yang dia sayangi, mohon maaf telah banyak dosa dan hilaf yang dia berbuat dari kecil hingga sekarang. Selalu saja merepotkan ayah dan mama. Dia belum bisa membalas budi baik mama sama ayah. Mama dan ayah yang dia hormati, dia memohon doa dan restu untuk menikah dengan laki-laki pilihan dia. Semoga Adam bisa menjadi imam yang baik bagi dia. Terima kasih mama dan ayah. Hormat dan sayang Tia selalu tercurah untuk mama dan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranak non Tria. Karungi rumah tangga semua ada warahmah sing sakinah mawaddah warahmah sing lancar sing sareha Bapak Ridho lillahi ta'ala Hampura bapak gelis hampura mamah anak ngan ukur bisa sakieu ngadidik ka hidup ngan ukur bisa sakieu mika dedeh jeung mika nyaah ka hidup tapi hidup sing yakin kadedeh ka nyaah indung jeung bapa sapanjang jalan taya kendatna parkeun anuk bodas dina pangkonan hidup gelis lajeng angkat dampal sampean ibu hidup kana pangkonan hidup duanana soku hidup usapan bari hidup ngucapkeun istighfar mentah diwasuh dampal sampean ibu hidup tah ieu anu disebat ngaras ibu ngawasuh dampal sampean anu janten indung jeung bapa kanggo urang anu nyaksian ieu acara tekedah setiap waktos urang ngalakukeun hal sapertos kieu ieu mah mung saukur silib siloka
saking harkat martabat jeung kadudukan anu jadi indung jeung bapa luhur ajena. Mangga ibu. Hapunten Tria ibu, dugi kadanget ayeuna Tria teu acan tiasa mulang tarima ka ibu. Dugi kadanget ayeuna Tria ukur ngarepotkeun ka ibu. Mugia ibu panjang yuswa, sehat, tiasa nyarengan Tria salalawasna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Luar biasa Neng dugi tamat sarjana, lajeng ayeuna gaduh damel bade ditikahkeun eta hiji kabagjaan kanggo ramah hidup. Beral geulis anak King Tria didoakeun ku bapaknya hidup sing teu mujeng kabagjaan. Disengitan dampal sampean ramah hidup geulis. Aya paripaos Neng Tria hana cara kadata sawala. Anak cilaka kekeh ditanya saha bapakna saha ibu. Hampura bapak Tria, hampura nganungkur bisa sakieu ngadidik hidup. Bapaknya kahidep geulis didoakeun sing bagja. Cengkat sayang gabrug ramana. Dral jungjunan sing bisa mawadiri geulis, sing bisa ngajaga kahormatan, sing boga turunan budak anu saroleh jeung soleha. Bapak ikhlas ngaleupaskeun hidup. Hidup mah bagja dina mangsana rumah tangga. Eyang hidup aya keneh geulis. Nu sanes mah tong bujeng eyangna. Ibu ramana ge kadang kawis aya anu parantos ngantunkeun alam dunya. Hidup mah bagja. Nini jeung Aki aya keneh. Sehat ge. Ya. Ngalih ka eyang hidup ka Ibu Hajah Eja Suteja. Kanggo Nin Edi, Nin Erdi, sareng Ibu Ustazah Iis mangga kapayun. Neng Tria, aya Uwah Hidep, Ibu Dede Miningsih, aya Ibu Dina Rupianti, sareng Nin Edoy, sungkem ke aranjena oge gelis, mundut doa ti aranjena anaki.